Aturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu dulur. Wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan Jomantara di galurana 11-16 kileus. Dina acara anu maneuh nyaeta ngadongeng dulur. Etang mulangkeun katineung. Hehehe. Atuh dulu bani sadayana dongeng nu baris dikapayunkeun dina danggat ayeuna teh dina jejer carios Sri Panggung Yasana Caraka. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga dulu bani sadayana wilujeng manco boh dina radiona boh dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana der Komisi Kasim itu wayahna kumaneh usir tu kengeng aya di kontrak deui kenging ka kontrak deui upami sareng putrana opat pertong tapi itu bojona teu kengeng ngiring ka Kasim tidinten anjing Kasim teu kenging aya di kontrak ngarti kuisi wayahnya kudu angkat upami ku anom anjing kapenak aya kene di kontrak anom pasti bakal nelepon ka juragan camat supaya ditangkap itu Kang Kusim dihukum jeung manehna sakalian kulisi deui hapdong. Cenah ceuk Anom Anton ngamek ka kulisi. Hayu mentong lohok kulisi. Ayeuna angkat ka Kasim. Pejakun Anom penuh pisan kitu. Kasim kena angkat teu kenging aya di kontrak buru-buru. En itu wajahna teu kenging dicamak. Kasim kengeng muli deui ka kontrak tapi kudu sareng opat putrana ngarti kulisi hak pertau. Nah dulu ka tempo pisan Anom Anton teh ngamekna atuh sabada kitu mah kaloyong wae kulisi teh init kawas anjing ngepot buntutna dulur ka imah Kasim ngabejakeun yen lain meunang pala cenah manehna teh kalaka meunang palu ti Anom Anton teh sakitu dibejaan nya atuh saenggeusna nyaritakeun yen dicarekan manehna lak-lak dasar ku Anom Anton barabat wae nyaritakeun perkara Kasim wayahnya cenah Kasim teh diusir. Dulur barani sadayana Kasim tungkul tengah jawab ngarik narimageun nasib mana anak anungan sasiki-sikina can kanyahoan di mana ayana boa paeh boa hirup dulu ayeuna katama diusir pisan ana diusir teh jabak kudu papisah jeung pamajikanana deui cegatan Cipanona rembes dulur barani leah hatena ngirim kapupul bayu malah pamajikanana mah
Sanggeus tamat kulisi nyaritakeun sagala rupa diomongkeun ku juragan Anom Anton teh. Hing wae ceurik eurih. Kade Cimoy ulah teu init isukan teh cing nyaah kana di sorangan sabab pasti ditangkap dijebloskeun ka bui henteu ini teh euy Anom teh cenah rek nelpon ka juragan camat jaga kulisi ya dulu. Dulur barani Kasim teu kuateun ngomong. Minangka jawabna teh manehna ungeuk hungkul. Sanggeus sakali deui kulisi omat-omatan supaya Kasim isukan init kakara kulisi teh pamitan. Kasim terus tungkul wae. Nandangan ka bingung. Init kudu tapi init teh kapan kudu init ka mana atuh? Kamana jujugeunana kitu mangkaning pamajikan ditinggalkeun beda aku kudu ka Jeddah mah tah Kakang Rusli tawa ka Karawang tah ka Mamah Gina ka Banjaran ka Mamah Tuti gitu neanganna atawa ka Kang Sancai Damai di Garut ye nuju manco cenah Kang ka Supai si Mandiri aturan tanah kakak Pak Komandan ya Teddy Iswayudi aturan dulur barani beuki ngageri hatena nalika manehna kudu papisah jeung anu ngaran pamajikan sementara kan pamajikan teh tempatna pakukumaha. Ayeuna jeung juragan Anom teh kudu papisah. Dulur barani harita mesin di pabrik karet geus teu ngaguru. Nu kadenge tengan kari sora mesin listrik duk-dukan tanda geus liwat jam 10 peuting. Kasim masih ngalelenggut keneh wae di tengah imah can obah mani teu inget kana nginum-nginum acan atuh dulur bakal teu ku bingung atuh nu kitu mah pamajikanan nyampurkeun bari ngadeuketan ngaharewos cek rasa kuring mah empat teh kadayeuh siga nama ye kawasna gitu jigana menuturkeun cecep cenah ceuk pamajikanana dulu ngadenge ucapan pamajikanana gitu teh nya rada marah mah diukna obah tina sila tutug harita teh dengan kencana ditekenkeun beungeut na malik ka pamajikanana ngarti melong sanajan dulur tepok ngomong pamajikana oge ngarti yen harewos manehna teh kawas cocok jeung dugaan manehna da eta we katenjo ngadak-ngadak salakina teh beara marah mah cenghar Didi itu ada di mana cenah manehna? Cek Kasim nanya. Pancenah mah di sakola mulo. Lebah mana-mana nama teh nyaho kami ge. Boro-boro irhati ngatu kadayeuh hari akang. Apal? Jawab babajikanana dulu.
atuh dulu barani danya gitu pisan. Zaman harita mah kadayeuh teh urang pasisian teh arang langka ngan fungsi kasih mah sakali cenah. Manehna mah kungsi kadayeuh teh bareto sakali. Nya ari geus datang ka ditu mah cenah sugan we manehna teh cenah aya bisa tuh nyatanya ka saha wae. Lain Kang naon ieu kumahanya lamun empat teh aya di ditu jeung Cecep itu kumaha tah? Ceuk pamajikanana deui dulur. Wah gampang eta mah tuh kieu we anu tangtu upama si Nyai aya di dayeuh geus sina moal ninja kontrak ieu deui kan wae lah anom antom mah moal bisa kukumaha asal teh nyahoeun si Nyai aya we. Kitunya gitu nya atuh tapi ari kuring kumaha? Cenah dulur can pati bisa ngajawab ngahulang sagedeung bari pokna deui. Kedi ge pasti aya akal ayeuna mah. Tetep we di dieu heula we. Ulah loba tingkah. Nya atuh ari kitu mah heug. Rek wayah kumaha isuk ini teh ieu? Bingung eta teh. Orang subuh-subuh we lah. Tapi kami teh hayang mawa timel oge papakean wayana asup ngeuna buntelan wae nya. Lah hayang teh si Nyai teh aya di dayeuh bapana jeung Cecep geus puguh mah aya rek kabur wae kuring mah rek nuturkeun manehna ini dia ge naon ceuk pamajikanana dulu. Atuh Kasim ngagoleah ngalampengkeun cangkengna. Kitu deui pamajikanana ka dapur rek nyangu. Barani balebat di belah wetan brai berang brai belang harita teh Kasim di calana sontog hideung make baju jas bodas teu diistrika sirana dibuded iket paros nangka nyorenang sarung polekat beunang nilepan Tuyu buntelan bekal jeung salin. Harita subuh-subuh Kasim kencling indit gilig rek ngajugjug kaday. Pamajikanana harita teh ngajajabkeun nepikeun ka golodog. Bari pok ngomong. Sing iatna akangna nya neangan si Nyai teh ieu jeung ulah lila teuing ninggalkeun kuring lain kunanaon keung pokna dulu keun kahayang teh kasampak aya si Nyai teh di Cecepnya jawabna Kasim dulu. Atuh gejrig wae Kasim teh pamitan. Diteuteup ku pamajikanana can mengkol mah dulur bari jeung Cirambai Cipana. Harita keur ngungkug mudun Kasim ngadenge sora mobil gorobag anu ngagerung sadukangeunana. Manehna buru-buru nyisi
lebah Kasim pisan mobil teh eureun. Reg deh harita teh bari jeung aya nu nanya ka Kasim. Rek kamana sih we? Cenah cek eta supir. Kasim ngareret, geuning cenah supir teh wawuh. Rek kadayeuh. Sak atuh cat aing kadinya. Tuh ti tukang ngeureun peti. Ari rek kadayeuh mah. Dulur barani. Dengan dua kalian. Terus Kasim naik kana mobil. Gerung mobil na init. Atuh dulur barani. Kasim teh datangna kadayeuh teh isuk keneh. Kamana Kasim teh? Cek eta supir. Waktu mobil eureun hareupeun gudang stasiun Bandung. Henteu reka dieu we bugu aya nu diteangan ieu teh. Jawabna dulur. Nuhun atuh nya. Oh nya tuh. Dulur barani. 10 lengkah kira-kira. Manehna kakara inget. Reka mana nyalos. Nah make jalan kanu wetan atawa anu kakulon. Sanajan kitu ari pikiranna mah teu robah. Yen rek neangan sakola mulo. Tapi di mana eta sakola teh ayana? Jeung ka saha kudu nanyakeunana. Kumanehna can kapikir. Bakuna mah manehna nyaho dayeuh teh kakara kadua kali ayeuna. Kitu oge bareto taun tukang. Tenjo opanona denge jeulina geus beda ti bareto. Komo mun dibandingkeun jeung tenjo kaayaan kontrak mah. Ana datang kana rasa bet barieukeun. Lengkah suku jeung jalan pikiranna teh teu nyurup, teu sairama. Nepikeun katara pisan atuh nu talag-tologna urang kampung jauh ka Bedug teh. Inget kudu nyisi mun kabeneran pasangrok jeung jelema atawa rek siap mobil. Hareupeun stasiun manehna eureun. Dan nenjo ka jero teh bet loba jelema ngantai. Manehna remen ari nenjo jelema ngantaina mah da dikontrak ya loba kapan jelema saban poe ge nu ngantai tukang metik mah. Jeung nu nimbang bugunanganana. Nya jelemana nu nyuhun teh dina gimpo. Tapi ari ieu mah didayeuh jadi pikiran manehna mah. Sabab ngantaina teh rek naon cenah, da geuning bari ngantai teh pada nyarekelan duit. Jika nyurek barang beli bari cek harewosna rek naon cenah nya deuk meuli naon teh. Penasaran dulur. Manehna nanya ka sorangan. Bari maju nenyo kanu tungtungna pisan nu deukeut kana loket. Sup leungeun jelema teh kana liang leutik. Pok ngomong sarta tekung silila gujrag teh aya sora di jero teh ngagujrag. Jol teh karcis dicokot. Terus keluar tina antayanan. Eta jelema nu mawa karcis teh dituturkeun. Ku panoeun Kasim ngaliwat panto anu dijaga. Sarta kacisna tuluy digunting terus lempang muru kana kereta api. Oh, apa lagi nama? Eta terek numpak nyewa kereta apinya. Cenah cek pikirna dulur. Kieu aya urang kampung mah geuningannya. Yalah. Teh Lilis aturan ah.
ayeuna manehna nyaho cenah mun rek tumpak kereta api teh kudu ngantai heula ngasonkeun leungeun kana jero bari ngomong rek ka mana-manana cenah bari jeung duitna. Nyaho aya mah euy. Mun rek nyaba ka mana atawa rek nyewa kereta api teh kudu kitu tah. Cenah dulu mah yakeun rek nyewa cenah. Kampungan dulur. Tapi dulur barani timbul pikiran Kasim hayang nyaba, hayang ngasaan tumpak kereta api sigah kumaha cenah. Udah gadinya bujeng-bujeng Kang Kasim atuna dongeng, dalah nu ngadongengna ge can puna numpak kereta api sieun. Waduh ti, alah. Sok sieun ngaget jadi jina realna alah. Tapi pikir reka mana cenah. Manehna imut sorangan, inget yen manehna ini ti imah kadayeuh teh kapan lain rek hayang tumpak kereta api. Tapi rek neangan sakola mulo, rek manggihan cecep tatang. Sugan jeung sugan 4 aya di dinya. Barani sadayana Mang Kasim teh harita keluar ti stasiun teh bari mikir cenah ka mana nyalos. Yarah gue cenah katain mamah tuh ti mah di Banyaran. Jadi dayu ieu di kota. Kasim nyaho ari sakola mah cenah. Da teu jauh ti kontrak oge aya sakola. Tapi eta sakola teh disebutna sakola desa. Ari sakola mulo mah jiga kumaha atuh. Jeung kumaha ana teu apaleun anu kumaha. Teu kasawang dina pikiranana. Jerut atuh manehna teh turun tina tangga stasiun. Meh labuh di dulur. Da kaur kumikiran sakola mulo. Stasiun Kasim teu leumpang maju ngidul. Laju mengkol ngetan, ngidul deui jol weh ka Pasar Baru. Manehna harita mapai-mapai trotoar sisi toko-toko. Panona bariekeun nenyo barang-barang di jero toko. Anu manehna maloba nu kakaranya atuh Lur. Poharanya orang kampung pisan, aduh. Breh barang katenyo hatena ngucapkeun. Naon eta? Cenah dulur. Sabaraha naon mah bari teu aya nu ngajawabna. Genok pohara dulurnya. Kasim asup ka jero Pasar Baru. Manehna ngucapkeun geuning deui. Ajarkeun teh geuning cenah di dieu mah puseurna cau. Tempatna pindang. Gudangna sayuran cenah kitu. Manehna asup deui ka jero nenyo. Sup anu ditenyo teh dulur, terus nenyo deui manehna. Dibarengan ku hareugeun. Gening boh barang boh rupa kadaharan teh mang pirang-pirang rupana jeung eta cenah kulobana. Pikiranana kabau ku deuleu nepikeun ka poho dulur kana maksud nu ti heula. Cacakan mun harita teu kadupak
kurancatan anu nanggung mah kawasna jong-jone ka pohokeun. Aing teh kapan keur neangan sakolahmu lo. Duh. Tak naon atuh. Keur kieu teh jole cecep tatang. Rek ngagaleun Curug Garut lah. Gitu-gitu kita rek ngagaleun eta dah. Buatan orang Cigiringsing dah. Cenah dulu Kasim ngahuleng padalila dulu terus sarat leret cakur jajaka ginding diilikan sugana aya we cenah cecep tatang saenggeus sarat leret bari cicing teu kapanggih bae manehna ngareret bari leumpang terus leumpang sela-sela jelema pabaliut nu keur balanja jog anjog kana lawang anu kaluar gening ieu mah lawang kaluar ceukina jero hatena tapi lain lawang urut asup tadi dah dulur barani bangreng linglung tapi terus nuturkeun bujurna sawatara jelema anak ingat teh geuning balik deui ka hareupeun stasiun tungtung nama manehna nagog di jalan dina emper toko deket nu dagang sirop pohara dulu da apa kota teh kieu ye balik di kana urut bakat kulieur ngadeukeutan tukang sirop bari pokna jangan meser sirop salumur cenah nganggo alpukat kan cek dagang siropna alpukat cenah alpukat dikontrak mah eueuh ceulina ka Karangadeng yang kecap alpukat naon cenah alpukat tapi kulantaran sieun disangka dusun meledug manehna nyebutkeun sumuhun cenah kitu dulur barani panona pupeureun deyan letana ulah ele barang ngasaan sargot sirop alpukat anu harita make es make susu deui sapanjang nyapek teh dulur ngahuleng eta Mang Kasim ngarasakeun kadaharan naon cenah ieu aya ku ngeunah-ngeunah teuing pira ku ti sawarga mah cenah da atuh saumur nyuhun hulu cek manehna ka Karamangi kadaharan nu sarupa kitu alah nikmat ieu ya alah sabaraha ieu teh jang ieu 5 seneun dulur barani 5 sen cenah jawabna tukang dagang kata rapisan ngajenghokna ngadenge kecap 5 sen dasakanya manehna mah dikontrak mun sakalian meuli sirop atawa atas bayaran teh ngan saukur 3 peser ayeuna harga sirop anu make alpukat 5 sen puguh ngahuleng asa kamahalan tapi dulu barani kitu teh bari lumparampakana dompetna sok sieun eueuh duit 5 sen jang teu karasa letana ngucapkeun deui bari ngusiwel ngodok dompet bakona nyokot duit bolong terus dibikeun kanu dagang sirop keun bae lah mal oge nu beuting mah ngeunah ceuk manehna ngomong ngarahunan ceuk nu silila Mang Kasim nanyakeun deui ari ujang terang sakola mulo jang cenah dulur sakola mulo duka atunya kayak asa deket kebon raja asana muhun kebon raja asana mah kebon raja cenah jika nu bengong deui dulur ku ngaran kebon raja ge bobos ada kebon daya rajaan cenah gitu muhun kebon raja tuh ti dieu mah ka ditu tuh baju mengkol deui
cenah bari leungeunna pepatah tukang dagang teh. Tangke bakal mangi aya lapang pinuh ku tatangkalan ninuk ariuh. Hanapeunana bakal aya bangku-bangku panati dariuk tangke oge kanyahoan sok loba barudak jeung kolot ari dariuk jadi eta. Oh, ti ditu teh mengkol ngetan ya Jang. Cek Kasim nanya. Nya di parapatan mah tah terus we ngetan. Terus mudun. Terus tah kudu mengkol kakal rempeng. Mangi rel jalan kereta api terus gok jeung parapatan. Di dieu mah Malik. Bae kakaler ngetan. Mun nu loba nu dariuk dina bangku tah eta kebon raja. Capan nu dagang sirop ku Kasim diragapkeun pisan diinget-inget. Malah mentang dua kalian dicaritakeunana dulu. Nya. Sieun poho deui. Dulur Barani Manehna minta sekali deui dituduhkeun sieun bisi nyasab cenah kitu. Mun salah tangtu cenah ngajauhan deui da cenah sakola mulo teh deukeut kebon raja. atuh di Barani harita tunyu tanya deui bae di jalan darea ieu can jelema nu liwat harita teh. Jeung sapanjang lempang teh inget-inget pituduhna jalma-jalma nanyakeun kebon raja. Barang sok mangi parapatan Teu boleh tatanyaan deui malah lain ka saurang bae 2-3 jelema ditanya anu sarupa pananyana. Mang Kasim ka Cidabungana barang breh mangih pintu rel jalan kereta api da cenah dirinya teh geus deukeut. Anak jol teh ka parapatan. Manehna ngarandeg. Ngaliuk ngaler ngetan nyeh seuri tah geuning kebon raja teh tuh rea barudak keur alulin jeung dariuk sokna teh buru-buru manehna meuntas luak liuk ngadeukeutan bangku besi pangdiukan nenyo bangku besi mah manehna teu ngarasa aneh dari taman juragan kawasa oge aya ngan eta anu jadi pikiranna teh ku ngaran kebon raja. Meureun pangna aya kebonna oge atuh kudu aya tangtu aya rajana. Di mana nya karaton rajana? Cenah ceuk pananya atena. Pohara dulu. Culang cileung luak liuk ngaler jeung liuk ngetan. Kebon raja dikurilingan ku jalan dulu. Bedi tuan jalan raya aya gedong anu bararadag. Gedong-gedong anu mana sakola mulona cenah duka teuing. Bari mikiran ka sahana nya-nyanyakeun. Geek we diuk. Ngiring diuk nun. Cek manehna kanu keur diuk ngahuleng. Diuk teh ngaring. Aya jelema rek diuk wae menta idin heula cenah. Mangkaning manehna mah tadi ge basa rek diuk teu ngomong naon-naon. Crek wae. Padahal tadi mah aya duaan anu geus ti heula diuk dina bangku teh. Oh mangga jawabna. Teu ditambah ku kecap-kecap sajena. Aduh bisa kola mulo nu mana nun. Dulur Barani. Anu ditanya teh ngaringeuh deui bae. Aduh katuh. Da kuring mah sanes urang dieu. Di mana tuh nun? Tebih di Majalengka. Nyangan pakulian. Geus 2 poe ku kurilingan can manggih keneh bae. Aya Andika di mana? Temal eta jalma nu ngaku di Majalengka dulur, Majalengka. Kuring mati kontrak. Rek neangan sakola mulo. Neangan anak. Cek Mang Kasim. Tuh itu kan dagang soto tuh geura nyahueun geura eta mah. Da meureun geus lila di dina age. Oh gitu. Nya atuh nun. Mangga atuh urang ka ditu. Cenah dulur bari init ngadeuketan nu dagang soto.
Kenging nun meser angeunna hungkul cek Kasim. Sabaraha ngaosna 3 peser. Pasihan atuh nun. Bari muka buntelan nyokot timbalna dulu. Timbalna dipotong, sanguna dikuahkeun celebek wae Kasim dahar bari diuk dina bangku. Dah lamun ieu murah ieu mah ieu. Jeung ngeunah deui. Secara sirop abu ka tadi ngeunah tapi mahal lah. Dek mahal kasakara aya harga sirop 3 sen. Nah dulu. Timbalna dipotong, sanguna dikuahkeun deui dulur. Peak atuh timbal teh. Sapotong dibungkuskeun deui da. Bari sumeuhah kituna teh cenah dareating cengek rendosna. Punten bae nun tumaros dupi sakola mulo anu mananya. Dagang soto luak liuk. Sakanya manehna mah di sakuliling kebon raja mah taya sakola mulo. Itu sekolah HIS. Itu sekolah raja. Itu kantor bank. Cek eta tukang soto teh bari ditunjuk hiji-hijina dulur. Sakuling ieu mah cenah teh aya sakola mulo. Oh, dupi sakolah raja sami sareng sakolah mulo gitu cep. Beda tuh, beda deui ieu mah. Dulur barani. Nanya ka hiji jakan nu keur diuk dahar soto. Katana atuh mang, sakolah raja mah ka benten pisan sareng sakolah mulo. Sakolah raja mah ke week school. Mulo mah sakolah mulo we. Seueur tuh atuh mulo mah. Cenah cek eta pamuda. Tadi mah basa dibejaan ku tukang siropian sakolah mulo teh deket kebon raja teh geus atoh bunga. Asa gok-gok we jeung cep tatang. Ari ayeuna beut aya beja deui sakolah mulo teh lain hiji tapi rea. Atuh jauh keneh cenah kana bisa papangina jeung cep tatang teh mangkaning panon poe geus mengok ngulon. Dupin cep sami deh sakola di mulo cenah dulur barani Mang Kasim nanya deui. Teu acan abi masih kene di HIS kene. Oh di HIS kene. Cep uninga tempat-tempatnya sakolah mulo. Oh tuh di ditu hiji, di ditu deui. Wah aya 5 na sana mah. Jawab beda jajaka teh dulu. Aduh. Kumaha abdi aduhnya. Da kunaon mang? Pugu abdi teh tebih ti Gunung Malabar. Di kontrak dongkap ka dayeuh teh bade milarian cep tatang. Cep tatang. Ari mang cep tatang. Nuhun. Har. Kawawuh kuring oge aya opana atuh mang anu ngaran tatang mah. Lieur mang mah. Cek eta abang muda bari seuri jul. Oh, sumuhun ieu mah cep tatang putra juragan Hup. Sakolana di dieu di mulo. Oh, duka atunya. Teu wawuh. Nah tuh. Asa kurang taliti teuing mang.
sameme ini teh kudu nyaho heula mun mulo nomor sabaraha di mana nomor sabaraha gedong sakolana cek eta jajaka dulu nye dah tuh cep abdi mah bodoh tiasa cep nulungan nudukeun sakola unggul bae har atuh dah jauh leung mun sroga ditu teh ari panggih jeung nu teangan oge ayeuna mah sakolana ge geus tutup cek eta jajaka dulur bari ngaleos iya mah yeuh cek Mang Kasim bari ngaleungis dah ini ari urang dayeuh ku lalednya dararegid mani eueuh pisana eta cenah pokna Kasim ngareret ka jelema nu tadi diuk dina bangku anu ngaku urang Majalengka teh dulu aya keneh masih diuk dina bangku meleng jika anu keur dipuku kabingung harita kumaha disampeurkeun sarta tiuk terus diuk ngareneng manganya sebah muayan aya bakona girang raos yeuh cek Kasim bari nyodorkeun dompet bakona sajeroning udud nyeseup haseup bako molena Kasim ngahuleng mikir-mikir di mana nya meuting cenah ari Akang sok di mana nya kulem cek Kasim Akang mah tuh pan itu tuh aya babancong sok di dinya bae ngarengkol teh adi geus beuting mah eta babancong teh sok dipake ke batur oge sok pinuh babakuna mah ku jelema-jelema nu baramaen tampolan antara kebagian tempat kuring ge nya sok di dieu we dina bangku aleuh nah kenging monok di dinya nya teu kenging kusaha atuh Akang geus tua peuting teu di dieu Akang sarete tah di dinya tah taya nu kuagi yeuh sok aya oge kulisi ngan ukur mariksa teu naon hehehe atuh kuring gerek ngiring monok heula sareng Akang di ditu tuh dina babancong dulur barani urang Majalengka teh nyeh seuri eta ku kecap ngiring kawas kanu boga tempatna bae nya ayu bae atuh cek urang Majalengka bari seuri deui urang bareng we ulah miri di julu ame ti teuis deing ngan keun ge harena mengke daena mah kabujang gadu bangpak oh lo dulur baktosna kabujang sep cagat urang simpen heula di handeulem sieum urang tuna di hanjuang siang peranti nyokot ninggalkeun ka payung di duadi sim kuring Kang Ius ngaturkeun seunna saketika kabingan kana kasatianana dulur mundur gantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nios.